kumaha ai maneh nu ngageureuwahkeun maneh nu reuwas kumaha? Hah? Kabayang eta beungeut, aduh. Kumaha indung bapana nya. Eta yang bunuh diri ningali uing. Tong seuri wae atuh itu teh nyorot ka dieu teh poek hiji eta huntu teh. Ya satu Sok ngomong heula batur oge datang ka dieu teh sasadu mipit kudu amit ngalah kudu bebeja. mun eueun nu mere mah geus we mau. Kana puak pauk wae sok mipit amit nete taraje Nincak taikot. nincak amalan Dah hamalanan aya taikot. menimbung eleh mani batu. Yo. Sok pidato lah siga batur tadi gini. Sing wibawa tuh lain cecengiran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kirung. Sim kuning. Cuma ngawakilan gaduh jahat, hajat, Gaduh hajat. nya pangersana Bapak si Sudomo. Mana teh aduh urang teh itu diulem jeung susah sisi atuh. Bapak Sudomo gitu. Ide bapana si Sudomo. Si Sudomo teh kawin. Teh susah sisi gitu atuh. Nya Sudomo teh kawin enak teh bapana nu hajat. Lain tibalik. Bapak Sudomo teh nikahkeun putrana. Pan. Maksudna Bapak Sudomo. oh jadi jenenganana. Nya eta teh. Punten Make si punten atuh aing. Abi. Kemana? Bapak. Ini sekali. cing ieu barudak di kurutan ngomong teh kasar gitu atuh. Hanya. Sok cing bener ngomongna tuh. Ieu mah kitu. Hatur nuhun. Naon jauh hatur nuhun we? Geus jelas dah. Jelas naon, jelas laliereun. Ieu bisi anu teu ngartieun bahasa Sunda ku bahasa Indonesia meh lancar. Tah lamun bahasa Indonesia pan. Ping kamari pan geus ka Jakarta. Heeh. Siraru. Siraru temen gede kitu nya gitu. Rajana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayo we salam tak tadi. Saya sebagai pemuda harapan bangsa ingin menghimbau pada semuanya yang ada di sini kepada pemuda-pemudi jangan sampai gontok-gontokan karena akan menimbulkan hal-hal yang bisa capekkeun. Saya juga menghimbau supaya kita ini semua marilah kita memajukan kesenian kebudayaan yang biasanya sanes lumayan. Aduh, Marilah jangan sampai kesenian kebudayaan itu kagiridik sama bangsa Deungeun. Dan saya juga ingin menghimbau supaya kita semuanya maju terus pantang. Ya, begitulah. Jangan. Semaruknya. alah. Semaruknya. Manya eta bahasa Indonesia kuat semaruknya. Naon ai semaruknya? Samaruknya maksudnya. Nggak sih mah. Kieu we. Maneh nu ngomong. Dilagukeun. Tah itu main jelas. Meh katingalinya. Mereka tingali ya nak. Huntuna. Hah? Meh katingali huntuna. Nggak semua puntuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya. Soke kumana atuh? Bapak-bapak kali ibu-ibu, Bapak
ibu ibu anu kusim kuring dipihormat kusim kuring dipihor gitu menilila atuh mat alah uli jeung tepang sareng sim kuring milu jeung tepang sareng sim kuring acan eta mah acan eta mah geus tong dinyanyikan tong dinyanyikan geus eta mah lain tong diomongkeun maksudnya teh kudu dilakukeun maksudnya tong dilakukeun ari si pohang ari si jenong monya sama beda licik sarua kunjung si jenong aduh sing bener atuh eta mah lain jeung di nyanyikeun kieu aya mah supaya menggema jadi kadenge kekabehan jadi make eho cadetana urang nu ngomong maneh ehona gitu make jek bisa mungkun heeh lain atuh selalu berarti tinggalian atuh eta kuing mah era ka dieu teh naon era panggil jeung Pasudomo teh nah jeung era sagala ieu mah cenah cek batur ya mah cek batur naon cek mere duit hayang bere duit cek batur sok bere duitnya engke we hayo we diomongkeun ayeuna hayu si era da lingkungan ka mana we ngomong nah asa dibere duit urang ngomong cicing heula tong akang ngomong urang heula ngomong si pohang si jenong seurang heula ngomong ka kara maneh eta geus nyambung ieu teh geus nyambung dan teh nyambung ka dieu poho ih balagu ih amit tapi ge maneh kasep gitu nyentuh urang mah fitnah sok teh naon naon urang mah tong ngomong atuh lo berarti tinggalian ari mah atuh itu naon balagu maneh mah aduh Gusti punten aing mah kieu nya abi mah kieu sok bapak-bapak kali ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat mat wilujeng tepang sareng sim kuring ring teh hilap ka teteh anu calik di balkon kon anu nuju ngaleueut teh botol nah usaraan aing mah jorang euy naon jorang nah jeung curang sagala tadi pankon terus
Euy. Eho matara eureun tungtung nawe anger cokot Sudah. Dari pan manekon. Euy. Jurang. jurang naon aing mah. Nggak disebutkan kan. Nah tinggal nuturkeun nih hese. Kayak kabitaun titin. Naon yang kabitaeun? Pan ke peuting ngawayang golek. Geus rupa-rupa wae geus tinggal tuluikeun. Bapak-bapak, ibu-ibu, anu kusim kuring dipihormat, Mat. dijeng tepang sareng sim kuring, Ring. teu hilap ka teteh calik di balkon, Kon. anu nuju ngaleueut teh botol. Palbah eta. Geus eta dulu beureun-eureunan atuh. Dewasa. Nah jeung teu wasa sagala. Sok berapa? Cobian. Sok cobian sia. Ku Anton. Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu, bu, jeung tepang sareng sim kuring. Ring. Kateteh nu calik di balkon, Kon. anu nuju ngaleueut teh botol. Lak. Panas wartosan. Hei ngaleueut teh botol belaku. Ngaleueut teh botol. Brewek. Ah ngaleueut teh botol lak. Itu atuh. Naon atuh? Awina. Lain mun siga si cepot. Unik kadeng ya teh. Hehehe. Galak awewe teh. Simpan. Hah? Simpan. Tong tukang atak kok. Nah, ini leutik meureun sarua. Bapak-bapak, ibu-ibu, nu kusim kuring dipihormat, Mat. wilujeng tepang sareng sim kuring, Ring. teu hilap ka teteh anu calik di balkon, Kon. kade eta lancingan kacantol, Lak. Ah. Paingan hunturuk sak sama lancingan dilak-lak atuh. Dalam cinganana ya teh botol. Ah, ngomong ele. Kebayang diperes gitu meureun. Mau kemana bahas sih? Aduh eta lain bahasa mana teteh? Kapangaruan kurang dia. lain jeung teh botol dilak-lak, soalna hiburan. Kontak hiburan. Kan tadi kan kita hiburan ya, pidato setengah jam. Heeh. Nanti nanti 10 menit. Naon? 10 menit. Sok. Sok. Jadi ngahibur teh ti mimiti barudak nepikeun ka kolot. Jadi kudu Kirain teuing kan di budak ka kolot. Lain ngahibur Seberapa puluh tahun. ngahibur budak heula terus engke kolot gitu. Jadi laguna lagu anu barudak. Lagu-lagu barudak heula. Heeh. Asa ulah baru gue. Barudak. Jadi artis cilik. Sa Mane atuh? teh. Jadi artis cilik. Aduh, eta beungeut Kristin, aduh. Siap. Jadi artis. Artis cilik. Kayak kurang di geroan. Siap atuh. Baiklah, adik-adikku sekalian, pada malam hari ini kita akan dihibur juga oleh artis cilik kita. Inilah dia, Joshua. Atuh. Sok. Yang seuri deh, aduh, tadi eta seuri meuli gorowong gitu huntu. Tapi pan Naon? manis. Baik, inilah dia, Joshua. Lain mana maneh eta teh? Ya, centil. Inilah dia, Joshua. Si eta si bujang. Oh, udah masuk di mana?
Udah bujal budak malu eta mah nya huntunya bujal meni barolong gitu. Sok di situ. Lupa dedengean. Ya, inilah dia Joshua. Baik hadirin yang berbahagia. Aduh, eta sorana, sora budak. Nah, ini kudu siga budak ya tuh. Apa Joshua atuh? Selamat malam. Saya Josleos. Joshua akan membawakan sebuah lagu. Ayo. Selamat penonton, selamat mendengarkan. Prung. Aduh, prung. Musik itu lain prung. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya, disemprot-semprot. Mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin. Backing vokalan. Naon? Backing vokalan. Kumaha? Dingin-dingin cek mana teh. Ari maneh lagu ngeunaheun aya urang kita ngabar we kumaha atuh? Da dina laguna ya kituan. Dingin-dingin. Kumaha? Dingin-dingin. Terus cek urang. Cida ieu setelan kieu tinggal. Kan wae, da ngalah duit. Siksa ngalah duit. Hah? Ya ge lamun. Oh, lamun aya. Lamun ngarti pasidamona. Sok disebut-sebut ae atuh. Tapi laku itu era. Beuki parah mah. Ka mana we ngomong mah? Sal dibere duit, piraku paulis ge meureun cicing. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya, disemprot-semprot. Kena mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin, dimandiin. Nanti masuk jurang. Haras geus beberwesan maneh teh. Nanti masuk angin. Capaleun. Tuh, Capaleun. Capaleun. Joshua keur nyanyi. hah? Ketebak angin. Terus Masuk kana jurang. atuh paeh meureun Joshua. Itu. Namanya teu paeh. Da dina pangimpian. Mana menimung eleh. Nanti masuk angin. Nanti masuk angin jurang. Tong make jurang. Nanti masuk angin. Angin hungkul teh. Oh, nanti masuk angin hungkul. Nanti masuk angin. Oh, nanti masuk angin. Hup. Ya, nanti masuk angin. Titik. Oh. Nanti masuk angin. Aduh. Ini salah we. Nanti masuk angin. Nanti masuk angin. Eta nama tok diturutan. Nanti masuk angin. Tulikeun laguna kadituna situ meni hese teuing atuh. Ompong. Nanti masuk angin. Ada air hujan.
Tuh nya. Eureun enggak ku teh. Mana eta mah kesana mah dari sabada deui. Berarti naon? Ada air hujan teuing teh. Mana asup? Rasanya tawar. Sakali deui cek Mas Widomo, sakali deui. Kalawai. Hayang aku kolot. Kolot. Hah? Lagu Mang Molen. Aduh halus karang halus euy. Karang alut. Sok. Lagu kumang boleh dah. Hah? Tola. Lagu dangdut lah. Dangdut. Sok. Jadi Roma Irama kudu siga ayeuna mah kudu siga sing bener. Sok. Sok Romari. Roma Irama mana di situ atuh dangdang lah Roma Irama mah. Dunia wungkul. Sugan lagi ke akhirat. Oh iya sebenarnya penampakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rama dari Sok Nekat Group. Soneta mah. Sok Nekat, Soneta Group. Gusti ganti. Lain geus diganti Soneta tiba lagi Sok Nekat jauh-jauh. Soneta Group akan membawakan sebuah lagu Istri Saleha Wilujeng Nongdan Wilujeng Nada. Selamat mendengarkan. Lain eta kabayang Oma Irama di imahna ngomongna kumaha eta? Siga kitu. Lamun nitah ka pamajikanna. Nita kamu juga gitu, merdu. Kumaha merdu kumaha? Mama, punten, pangenakeun cikopi. Papa haus. Aduh, naon? Haus. Aduh. Kabayang eta. Bapak haus. Haus. Lain terus. Lamun pas ya? Pas ya. Mama, yang gitu. Biliban-banku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Terjadi pasiana. Kabayang mata tak kudu kitu ngomong teh merenya. Ngan sabedu bisa kali. Sok. Nangis ya? Ya. Urang penari latar. Hah? Penari. Kan bae sok mamana. Siga nu di Indosian. Setiap keindahan Di mana-mana oge ya artis dikeprokan jo. Sorangan teh. Itu teh ngeprokan ieu. Ngeprokan artis, ngeprokan maneh. Maneh teh sarua jeung Japati. Tong we piluan keprok ketuk. tong ngilu keprok sebentar ngiringan. Oh ya itu tinggal tuh nu keprok belah ditu geus ngeuna geus rame kota racleng ramorong. Tingnya tingna cenah mencok batur ieu mah. Sarawi teh tukang ngareunuhan cenah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan terindah.
sama gaya nak kitu. Atuh mana mending ngaganggu. Lain ngaganggu penari latar mah bebas. Rek kitu ada nya teh bebas jeung pipilueun. Atuh meni kabayunan rai sim kiru, sim kuring. Laguna atuh dah manya dinu kawin laguna kitu atuh. Anu Udah semangat, mana semangat perjuangan dan doa anu karar itu. So, terima kasih. Itulah lagu Isi Saleha dari saya yang begitu sukses. nah, sukses sama itu mah. Jadi lamun sukses gitu. Aduh, oi. So, Iya, saya akan sebuah lagu lagi, Perjuangan dan Doa. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Berjuanglah dahulu, bekerjalah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Tadi mana salah wae batur ngeunah-ngeunah gigikeun lawang angin we. Sakitu geus huntu aya lawangan hayong we laguna teh. Gigikeun Berjuang, berjuang, berjuang pangmuka. Berjuang, berjuang, Berjuang pang. Berjuang, berjuang. berjuang. Oh, apa-apa. Sok. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan, Rintangan, rintangan malik pendil tos tong. Rintangan malik pendil tos tong. angan kacang dina huntu coplok. Sebenarnya jauh
jauh udah. Katanya wing malain penyanyi dadut. Urang artisna terbalik nih mah. Mana bener mana teh yang bisa dianalkeun artis-artis teh. Wing mana? Jangan aya tong dangdut urang mah. Balada, artis balada. Ebit. Panena muncul. Keur payunya. Hadirin yang berbahagia, kita sambut seorang artis dari Jakarta kembali. Ini adalah Ebit K. Ade. Omongkeun, inilah dia sudah tadi urang ka maneh kitu. Dipanggil, siang-siang. Panci kene nya. Hadirin yang berbahagia, inilah dia rewas hayo nyepeng mik ngomong henteu di garawan siga tadi dipanggil Kasep bolot. tarik jadi kadenge ku kabeh Gitu. Abi helanya. so hayangan Hela. Hela. ai tadi teh geuning kenalan yang awe sangarana Oh tadi nih. heuh Euis. sa Euis. ai teh cenah saha ngaranna Euis. Teh huntu kot di tilepan gitu. sa teh Euis. terus di garawan kumaha teh Euis. Kacida. Baik hadirin, saya akan menyanyikan sebuah lagu Elegi Esok Hari. bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela dan kan kau pergi seikat kembang merah. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, Balon gue. hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Dahar. Ayo urang geus dibere dahar. Can. Kumaha teh? Lain gitu deh, bener-bener mati. Dor. Heuh, ayo balon teh dah tuh. Kumaha nu nyanyina? Beda-beda. Lamun misalkan di padang pasir. Tadi geuning aya di padang pasir. Lagu balonna beda deui. Wah, Sok, lagu padang pasir. Balonku ada shalalala. rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu,
Astagfirullahaladzim. Masuk ngaganggu wae ai balon rek meledak teh. Balon mah udah mati. Mana balon? Astagfirullahaladzim. Dahar. Ya. Orang Islam mah tong boro balon nu tari ditajong saeutik. Astagfirullahaladzim. Eta orang Islam. Lamun di dieu pan di daerahna Islam monggo ya. Tukang roti we di dieu mah. Bari ngabos teh. Rotiu. Bari ngabos teh. Kan sepeda. Rotiu. Rotiu. Aya legok. Nah kicel. Aduh Gustiu. Tukang roti eta. Ai Gusti mah Gusti we. Ya anu mah. Geus ayeuna mah urang nu nyanyi maneh anu baking soda. Baking vokal. Baking vokal. Apa? Siap. Lagu bejakeun. Judulna Domba. Nah. Mana lagu judulnya Meni Domba. Hadirin yang berbahagia, inilah dia Anton Sihombing dalam sebuah lagu Domba. Tarik atuh. Domba. Kitu sing semangat. Atuh tegeuna. Hadirin yang berbahagia, inilah lagu inilah Anton Sihombing dalam sebuah lagu Domba. Tong lolos atuh. Semangat. Semangat ade ge urang ka maneh kitu deui cikun emang. Bae sok. hadirin yang berbahagia, inilah Domba. Nah, Anton dalam sebuah lagu Domba. Sok. Maneh malah. Mana? Kukuring gitu. Sakitu. Sakitu we urang nyanyina. Jagoan maneh mah euy. Domba teh di mandian, Kukuring. domba teh di paraban, Kukuring. domba teh di kandangan, Kukuring. lila jadi reuneu. Kuku. Maneh malah baeureun. Eta palapa domba dono. Munya kukuring. Tong eureun-eureunana atuh. Kukuring. Sok. Gancangan. Domba teh di mandian, Kukuring. domba teh di paraban, Kukuring. domba teh di kandangan, Kukuring. lila jadi reuneu. Ya. Masalah yang uing ngalakuna mana nu eta? Jangan masa bolak-balik gitu. Kan bae tuh. Pas kukuringnya. Sok. Karasaeun sama Nesya. Domba teh di mandian, Kukuring, domba teh di paraban, kukuring, domba teh di cukuran, kukuring. lila jadi reuneu. Kumaneh. Mana mah? Lain kumaneh, Bisa. kukuring. Pek we. Awas, ulah kumaneh. Domba teh di mandian, Kukuring. domba teh di kandangan, Kukuring. domba teh di bajuan, Kukuring. lila jadi reuneu. Kumaneh. Anton sanes kumaneh. Usaha. Kukuring. Pek we atuh jeung hamak-hamakannya. Lain hempe. Kadar domba ini. Lu kudu jadi omong. Benar tuh. Kudu konsekuen. Kukuring ulah kumaneh. Ngambek. Domba teh di mandian, Kukuring. domba teh di kandangan, Kukuring. domba teh di cukuran, Kukuring. lila jadi reuneu. Kumaneh. Sok Kakang, teh nyanyi lagi kukuring gitu sok. Pasti ieu maneh awas. Urang mah mau sabotase. Domba teh di mandian, domba teh di kandangan,
bisi terpercaya Belah dia tadi dia naik agama piraku atau nges tinggal di takwa nges mau gamelan teu meunang ngabohong kecuali ka pamajikan saling sok itu dan sok saling ke duit mah sok nyanyi jeung naya domba teh di Paraban domba teh di Kanangan domba teh di Cukuran lila jadi dulu kumane kompak aya nu hayang puas mah tuh si Eka kusia kusaha kuring pahit we eta mah lain impek ya nah domba di Manian ku kuring domba di Paraban ku kuring di Cukuran ku kuring dono lain kumane kusaha kuring meni nafsu atuh pirak kadar gitu nyapa sok Matuh kuring pan ku kuring ya aduh lain iya mah lain di dia mah eueuh di Bandung aya nu nyanyi di panggung terus bari ngomong nyokot duit isukna maot cik ulah maot lah iya mah di Bandung di dia mah eueuh wah ngan di Bandung mah aya nu maot kitu kajadianana cik atuh domba teh di Mandian ku kuring Bang Paraban ku kuring jelas so iya si Ohang anu kasep anu ganteng aduh si Anton nu goreng patung alah domba teh di Mandian ku kuring domba teh di Paraban ku kuring domba teh di Cukuran ku kuring lila jadi rena kumane lain kumane kusaha ku kuring sama kejeng daek atuh mana pepatah tong balik ningali ka batur atuh geus mana enang iding wing juru kawin urang joget joget aduh awas itu na awas ke hah lagu kolot ya lagu kolot pan eta bapak geus manyer eta teh karek panyer papan dasa siapa hah Paulis Stepan Paulisnya kasep maneh teh bapak iya ikut teh kali nyokot duit sih di dinya mah calikna nu leres siga ibu juru kawih gitu tinggal itu tenang ibu juru kawih mah calikna lain mending gimana menit tinggal itu balik gigi pas itu ibu kan gigi pas dah benten atuh benten naon ganjel kewanya di dewanya kayaknya so awas hah beresan heula we panggungna tuh tungguan Paulis bagernya canu gigireun anak canu make baju tangtara mana bari dieu teka-teka tingali urang nu erana mah lain itu nu era mah ieu nu era mah hah mana era tuh tibatan era titin mah eta kapanganten Gusti teh atuh anjuru kawih eta gitu digelung aduh kabayang ieu kumaha salakina ieu majikan ieu neng kedah seueur amit-amit ge mun ieu mah insyaallah urang teh sapartosna ieu teh urang bahaka dihibur naon wayang kulit di mana di dieu naon mana tinggali eueuh
Itu keras eta wayang kulit. Nah jeung wayang kulit da eueuh sok teruskeun ka Bapak. Aya teu meunang di rajoanan dajung teu make gamelan Manya ya wayang kulit teu make gamelan. kecrek sengak jeung naon teh? Cempala. Cempala nu torok-tok teh nih. Kumaha sadana? Hah? Kumaha eta ngawayangna? Trok crek trok Di mana eta? di kamar pengantin. Sok nyen gosip wae mending. Lain di kamar gosip dah gitu cenah. Cek nu gelo eta ge. Abi mah ti mana we menang info mah. Keadilan mun urang pinanggi nyeri tong dipake da cerit hati anggur sing eling ka Gusti ngawe tamenta mun lari kitu. Ulah gitu ngerakun ulah gitu ngerakun apa ka dieu gitu aya sekarang mapan era cing ayo hai dapat Sibut lah nyanyi. biar wing mah hah Sok terus mana sampai. Jadi bisi disangka teu bisa nyanyi. Padahal mah lain teu bisa nyanyi. lain Eueuh tua. Sok dihareup atuh sing bener atuh. tapi pan payu Payu naon? payu kana duit Waduh, payu kada jeung duit. hilupna bahagia Aduh, eta si pohang. ai mana bahagia teh Sok dihareup. Si ditakol tak punuk. iya mah ngetang-ngetang iya kaul ka Neng Titin sareng Diantoro nya mun sing runtut anyut Runtut raut. sauyunan kacai jadi salawi kadarat jadi salogak Tuh kacai. kacai singetol mani kadarat singetol salat Kacai deui, singetol mani kadarat. singetol salat Atuh kacai deui, ngetol mani kadarat. ngetol salat Kacai deui, ngetol mani kadarat. salat Kacai deui, mandi kasa kadarat. salat Kacai deui. gibrak atuh kacai hantem Sum hujan. musim hujan hayu musim hujan kita dulu So, celak deui naon? cai hujan panganten waduh nya ditungguan tinggartieun pengen tegian toro mah kemana we ngomong lah mun pasudomo padomo urang pada mikir-mikir teh wah pasudomo yo jagung padang Jagung pada. Mama Haji Sutomo. Waduh. ai pai cek hujan juga teh gede mirawas ngomong ngomong matak wani we ah Maka ke ibu ii nya. matak bener wani leuwih wani minta duit ah punten nyapanya mohon Tong ketang. Deui Tong sa- ketang pantong. Deh Iman tong. Tong dianggap heureuy si ieu mah. Antep we. atuh bener-bener Ketong. cakak teh Kunaon? Dia kata, ulah, ieu cingogo. Bisi di ditu teh geuning nya. Istri nonton kitu cingogo. Meureun aya gaang asup bus. Nangtung loba jelema daerah atuh cokot ya Tadi cokot mah di kodok gitu, mangkaning dihareup diukna. Lempang ka tukang kieu we, urang teh. Cok. Pae. Pae teh di ditu dipipirkeun. Pae. Ditu teh wae. tapi ente paes ya
Mau itu paeh gitu tah. Dap paeh nama ente. Pingsan. Ente didinya. Pingsan. Aduh, ini bau. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ku tahu rumus dunia harus berpisah, tetapi ku mohon kuatkanlah. Bukan aku tadi semua harus terjadi, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa. Lain eta mah nya jigi kanu suna teh. Anger. Hate. Aduh. Hate. Hate suna. Suna. Mana tadi? Ai sugan teh teu ningali. Anger ye. Naon mana nu tadi teh? Udah wing nyanyi mau main nakamane. Artis mah teu meunang pan basa eta ge. Artis keur nyanyi aya nu mere duit langsung maot. Bayar maot. Ka itu orang mah. Sok kali itu yang maot. Anton. Ih mana memilih duit ngarakeun pisan sok nyanyi deui. Nyanyi deui. Nyanyi deui. Sunda. Sunda. Sok. Naon atuh? Kemang bolet, hayo kemang bolet. Mang boleh Pak. Urana geus kieu pisan. Pacokan hayam. Mawar bodas. Mawar bodas. Mawar bodas. Anu kieu. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab kuring naik ojek. Mau capek. Sok ah. Kemana we ya? Hah? Mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya hidup teh. Hujan angin dodar gelap buat teriuhan
asa hoream kepake asa layang kekasawang tiada Mereka pikir kita dina awal gagal kembangkan ayam mati balik ke asa hoream kepake asa layang Mereka sawang kita dina Mereka pikir kita dina Sukan teh moal kakak kembang cahaya nu mati balik ke asa hoream lempang ke asa ngalayang mapai jalan satapak ketika hiji lembur teka rasa capena sabab aya dunia hujan angin rodar gelap ngumpat kenyiuhan sanajan awak rancuju kepaduli nu penting mah asal mapi ka tembang anu dituju rek ngalongok moal pedas moal lilakalang sugan teh moal gagap aya nu hati balik ge saha tebak ge asa aya gagal kembang can aya nu